mere beja abeh terugi hirup dak kitu ulun kumaula dewek kaunga tempatnya eta nganepikeun ayat-ayat Allah bisi pajar bohong bisi pajar eta ngagugu atuh syukur da urang mah kadar nepikeun ngan omat tina cara nepikeunana lamun teu digugu ku batur ulah amak kapan aya jalal kamal kohar keagungan keindahan kesempurnaan jeung paksaan nya kudu paksakeun tak kusia heula paksakeun pigawe sabab naon ulah ku dakwah wungkul tapi kudu prak jeung amalna leuwih afdol ilmu teh lamun diamalkeun oh kitu ku sorangan heula ke di mana karasa nikmat ku sorangan batur naluturkeun oh iya nya gitu cu naon teh ari wajo kitu ulah waka suka seuri muncan apa jati diri nu matak ucu kade pacuan ujang ulah jati kasilih ku junti ulah kalalajoanan ujang numatak di mana-mana aya ajab ka ieu marcapada ajab naon bae oge ulah waka nyalahkeun pangeran sabab Allah moarek dolim ka makhlukna nya ujang natrat dina ayat-ayat ujang numatak eta maha benar Allah dengan segala firman-Na ulah ragu-ragu jeung ulah cangcaya dina ayat-ayat pangeran ditetelakeun yen ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeun aja lemah nya cuk malahan para malaikat mah ucu nganahakeun ka pangeran teh dina nalika Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah nah makerek nurun ke Nabi Adam kaluhur bumi sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih bakal saling paehan takwa ayana jalma saling paehan saling serang pararang bae ieu teh ujang geus aya dina skenario pangeran ieu kajadian teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mah ucu sabenerna mah bongan urang kene da bongana geuning loba ngabalieur tina ayat-ayat anjeunna nya cu seur nyengsang tina ayat-ayat anjeunna keun kitab mah da eta mah pituduhudan tah ayat-ayat anu nyata cuk ayat-ayat nu nyata sapertina di mana aya runtah-runtah di buruan di pipir di solokan da jelema teh tara daek ngomekeun ucuk tara daek nyingkahkeun ta eta teh ngabalieur tina ayat-ayat anu nyata tara daek ngoreh-ngorehkeun acan keun bae di solokan batur oge keun bae di buruan batur oge sabab elingna ka pangeran mah di mana wae jeung keur kumaha bae nya cuk di mana-mana sareuk kana mata mah urang teh geuwat we singkirkeun ujang sabab eta teh ajab engke ka itu lamun diantep di mana datang hujan pan banjir gede teh eta teh menet tina sulukan solokan banjir we ka ituna lamun saina neum disayangan reungit temahna demam berdarah urang-urang kene panuruginya cu tuh gunung-gunung pasir bulistir eta teh ayat Allah ucu gewat pelakan deui anu dimimitian ku pamarentahna dugi karayatna ulah rek pakia-kia babarengan kokoh kesatuan jeung persatuan teh ujang manunggal teh ngamuara dina hiji tujuan nyaeta keur kapentingan negara jeung bangsa
gotong royong hirup kumuh babarengan paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai-antai tangan ulah rek pakia-kianya cu ulah rek pagirang-girang tambian sok urang saling bejaan amal ma'ruf nahi mungkar teh urang pigawe dina gawe buktikeun dina gawe supaya ulah melengkung bekas nyalahan ka ituna da ayeuna mah kumaha tuh da ieu jiwa raga teh ucu dikorbankeun kana teknologi cul kana kewajiban urang di lemur anu teu mahna brung-breng init ka kota bari jeung di kota sangsara padahal di kampung oge lahan teh loba pikeun usaha teh nya cu karidaek ngungkul eta teh ayat-ayat pangeran kene eta teh ucu di mana urang boga doma bikang teh marukana lain ayat pek paraban di mana doma beger neangan jaluna pek adukeun lain adu diadukeun eta nana heuh dietakeun kitu apa jadi anakan teh diternakeun tuh lamun istilah kana satu mah dipacekeun we kitu tuh eta teh hartina teh nya eta ngembangkeun ayat-ayat Allah da di mana doma alus mah diaduna pan hargana naek nya cu pan geus nguntungkeun atuh di mana geus riap apan eta teh bisa mukakeun lapangan kerja nu daek ngaritna anu daek ngunyalan hampas tempena hampas dagena anu ngurus anu ngamandian jeung sajabana apana hari hirup sararea heug digaji nya cu tuh atuh cenah eta podol doma bisa dipake pupuk eta teh ayat-ayat pangeran keneh anu bukti abeh urang teu sangsara hirup dabongan di dunya urang teh aya pangabutuh manfaat teh jang kari kadaek tah si kedul teh heuk pek-prek nya lamun urang kedul eta teh sarua jeung ngukut patung nu matak dina lalampahan Nabi Ibrahim alaihi salam mekprekan patung mekprekan arca aya arca teh ngajentul eueuh gawe aya nyatu beuki grepek lain arca nu beuki nyatu lamun urang matung hartina teh aya nyatu beuki tapi urang loba kedul muntangul bedegong pangabutuh gede pek-pek-prekan ti ayeuna keneh ujang eta si kedul teh mung ibadah pek-prek jadi daek nya rajana tauhid teh kangnya Nabi Ibrahim alaihi salam teh ucuk ulah hirup ku panyukup wae ulah gede ku pamere wae pek cing daek digawe cing daek ikhtiar manuk hiber ku jangjangna manusia hirup ku akalna tuh balantik gerapek cu rik-rik gemi supaya gede nyesa saeutik mahi nya cu tah kitu jang ucu uwa mere beja abeh teu rugi hirup tingali dina surat wal asri demi wanci manusia bakal pinangi jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar ai sabar di dieu teh lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongko digebug kudu merungkut tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun diri tidak sagarua persoalan anu sakirana mata karugikeun kana diri ka ituna ka nagara jeung ka bangsa hartina sabar teh meureuyeun nikreh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumunjangannya ujang tuh gitu cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok
anu buta ke dahar batu cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok tai cak-cak ningang huntu laun-laun lebok ulah nepi ka kitu jang eta teh salah harti ka ituna kawas nu weudahareun ka ituna teh jajang wa teh apruk-aprukan ieu teh kaleresan dina wengi ieu wa tiasa patepang we sareng warga-warga anu aya dina TV nya cuk di TPI ieu televisi TPI televisi pendidikan Indonesia anu ngagelarkeun seni tradisi unga wengi Minggu sareng wengi Sabtu atuh wengi Sabtu cenah di dalangan ku Asep Sudarsono wengi Minggu ku Mantep Sunandar Sunaria dibalik di mana teteh bumina Asep Sunandar teh di Jelekong Giri Harja tos ngali aya di Jelekong saeuna Asep Doma cucu ngiksia amuing kadieu kitu ka Akang Jelaing Ujang muga-muga we ieu TPI teh jaya salalamina nya cu heeh warga Pasunan Barung jeung KDI ieu heeh siasta jingga ge miluan cenah jadi ieu peserta KDI diganti ngaranna jadi Rita Pila Rita Tila anak dewek teh Rita Tila teh ngawiat teh kitu ka urang TPI urang Bandung pinoan ati sararea SMS kayaknya alah weh nguping-nguping kasauran sepuh neme naon yen TPI teh ngagelarkeun seni tradisi ulah Asep Sunandar wae atuh dalangna da seueur dalang teh Pak Ade Kosasi Pak Dede Amung Pak Cecep Supriyadi eta atuh nono manana Dadan eta Awan Dede Amung sareng Eka Supriyadi seueur dalang teh dalang Apep di Cikampek seueur eta teh wah kader tuh sareng Deden putra Pak Ade eta teh pan nya heueuh engke mah kahareup kana kitu deuleu kitu Pak sabab aya nu ngageurentes ka abdi cing cenah bosen dalang eta wae kitu nya cing cenah gentos ge mah udah lang waya kitu halus tak halus ngagupai sok ronjatkeun kreativitas urang sararea dina seni sabab urang teh dituntut salaku seniman teh dina waktu ayeuna teh harus bisa beradaptasi dengan apresiasi gila eta Semar ngomongna gaul iku kitu teh mah papaing dina zaman era globalisasi model kieu zaman teh era dina alam modern ayeuna wayang tetap wayang tradisi tetap tradisi tapi kreativitas mah terus tiada hari tanpa inovasi oh ya iya anu ulah dirobah mah Quran sabab eta mah dawuhan Allah margi ai bener teh kapan aya bener cek Allah eta mah mutlak dogmatis absolut mau bisa diganggu gugat deui aya bener cek falsafah aya bener cek ilmiah sudut pandangna teh
aya bener cek suara mayoritas cek umum teh dengan suara mayoritas hasil musyawarah mufakat teh tuh geuning eta itu Pak daerah atuh dina zaman kieu teu bisa nuturkeun mah apa urang teh kudu bisa ngigelan kendang eta zaman ada zaman malah di kendang dan untuk ide gelan mah kendang itu ya Pak jeung ulah poho dikana seni urang seni tradisi teh ayeuna TPI teh di Jakarta kenapa TPI memanggil seni tradisi dari Bandung coba dari Jawa Tengah apaan itu teh ikut melestarikan seni budaya kita. Bapak tadi bicara Bapak tadi bilang martabat satu bangsa bisa diukur oleh budayanya. Kalau budayanya rusak, rusaklah bangsanya. Itu kan apalagi di Indonesia ini kesenian tradisi itu kan banyak, beda bahasa, beda suku, beda bangsa, beda-beda budayanya, beraneka ragam. Iya, beda provinsi pan beda budayana. Pada eta teh bisa diangkat teh. Nya ke permukaan. Nanti turisnya juljol kan benar. Nanti turisnya akan juljol. Dari situ dari sana berdatangan apakah itu turis wisatawan mancanegara atau domestik. Gening apa siling domestik teh naon? Domestik anu sok dipake ngabeureman bibir. Nah, lipstick eta mah sajurig. Tuh. Iya. Kan kalau datang wisatawan dari mancanegara itu aset ke negara kan? Maka perindahlah kampung kita ini. Desa kita ini, kecamatan kita ini, hutan-hutan ini. Lestarikan lagi, jangan sampai memalukan turis-turis kalau pulang ke negaranya membawa kesan yang jelek. Hutan habis, burung-burung kagak ada, limbah-limbah banyak, kan malu. Banjir di mana-mana, kan dia kapok, tidak akan kesini lagi. Iya. Turisnya bilang tuh, turis itu akan bicara di negaranya. Nanaonan teh jek turis. Itu. Bukan ketawa loh. Iya. Seni tradisi ulah poho jang. Akar budaya. Ulah poho kana pupuh mana sidawala. Naon Pak? Reka mana orang teh ngadunungan teh Pak? Ayeuna mah urang ngeureuy teh kieu di mana aya nu beunghar buruanana barala, urang sapuan ku urang nu balana. Sapukeun. Di sapuan mah nambah bala atuh. Disapukeun. Buruanana barala atuh urang kored yukut-yukutna. Pagerna ngaplek urang pangomeankeun ulah kungsi dititah jang atuh aya we nu mere tampanan eueuh ulah maksa ada piraku meureuda tak kitu da sirina manusia mah kitu cu daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu ti teu lembah udangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun sidik tableg amanah patona. Urang mah manusia anu ngabogaan hak ari hak manusia teh nyaeta nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah kadieuna nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu teu teu ngaudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganter kanu sieun jang jeung ulah poho ceuk dewek teh tadi tradisi omat pupuh tah lamun dek diajar seni kudu apal heula pupuh. Ayat 17 na teh pupuh teh sok apa seling nya kitu saeutik-eutikeun mah da baheula mah abdi keur di SD mah ku bapak guru teh nya
Kinanti Asmarandana baheula mah aduh teuing nasib kuring maka manusia teh teuing nyiksa teh nepi ka kitu henteu beurang henteu peuting cing naon eta pangkur Mas Kumambang sia nya Mas Kumambang teteh lain Mas Bangbang tah ieu ku dewek ayeuna budak letik bisa ngapung babaku ngapung ti peuting nguliling ka kalayangan neangan nu amis-amis sarupaning bungbuangan naon bae nu kapaanggi cepot tenda biru aduh kinanti 100 keur silaingjang da wala oh kinanti halus teuing tu Japati buluna bodas lir kapas lucu talanan telenen ngadeukeutan ujang aman jeung teu eureun-eureun disada kur wok-wok kur geruk-geruk sing horeng teh menta parab kinanti Asmarandana 100 ring da wala ceuk bapak tadi kinanti nu kitu teh udah kletik bisa ngapung eta oh eta lampah benteur ku orang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengkol disantok teu nyahoeun di jero aya useupan sinyur toba pucung ya si teh jeung nyungcung teh pucung jurig nah si teh kabina-bina teuing padahal euy lamun dietakeun deui da ayeuna mah tupa pelajaranna eueuh nopah kanu kitu teh oh da eta tu da dilemur teh galah sonah bubuian congkak sasalimpetan teh geus eueuh sorodot gampleng tuluy ning patongong-tongong syukur dikait-kait parepet jengko jajah kean kadempet ojek jejeretean nya ayeuna mah da digenti barudak ti ku PS nya jimot anu sok diparaban teh gini oh nya eta we film-film oge aya nama Tinky Winky Doraemon Satria Baja Hitam Power Ranger jadi nu apana teh nu kararitu we nya Kerasakti padahal pan di urang oge aya anoman nya dina eta dina kahakanan geuning dina bungkus kahakanan padahal entong make jeung gambar-gambar deungeun geus gambar sepot lamun di Jawa Tengah gambar bagong gambar Gatot Kaca nu bisa ngapung heuh eta kahayang gitu kahayang rajeun ditapelkeun aing dina bujur treuk we eta pengusaha-pengusaha di urang mun urang mah cing bisa adaptasi jeung kaayaan daerah oh aing mah cicing di Jawa Barat ulah jadi jelema munafik ari hirup di urang Sunda loba diparaban ku urang Sunda grepek ai kebudaya deungeun ditaplok-taplokkeun supaya nyerep ka bangsa urang jadi ciri lain ulah pek wae abeh temong oh ieu daerah Sunda oh ieu daerah Jawa kahayang teh kahayang gitu meunang ari kahayang paling untung di koko
aduh ampun tak itu dulu jang wayahna dina waktu ayeuna urang ulun kumaula saha wae ayeuna mah anu beunghar anu kaliwatan ku imah urang atuh betah wae urang tuluykeun jeung urang tepikeun ayat-ayat pangeran ka maranehna amal ma'ruf nahi mungkar teh ujang da kitu ulun kumaula dewek kaunga tempat teh nyaeta nganepikeun ayat-ayat Allah bisi pajar bohong bisi pajar eta bisi kumaranehna engke heuh ai geus ditepikeun onaman ai geus kadenge onaman apan moal nyalahkeun ka pangeran ngagugu atuh suku da urang mah kadar nepikeun ngan omat tina cara nepikeunana lamun teu digugu ku batur ulah amak keun bae da urusanana da paksaan urang mah ulah teu nepikeun wungkul da eukeurna tah mah iya eta mah kitu kade saulah maksa kade paksaan euy kapan aya jalal kamal kohar jalal jamal kamal kohar keagungan keindahan kesempurnaan jeung paksaan nya kudu paksakeun tak ku sia heula paksakeun pigawe ku pribadina sabab naon ulah ku dakwah wungkul tapi kudu prak jeung amalna leuwih afdol ilmu teh lamun diamalkeun. Oh gitu ku sorangan heula ke di mana karasa nikmat ku sorangan batur naluturkeun oh iya nya sabab cek pangeran oge aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal oh dina amal dina gawe sagala rupa ge oh gitu paksaan dari dinya deuleu nya dola ieu dunya teh bakal kiamat heuh boh kiamat gede boh kiamat leutik aya bejana cenah di Sumatera Utara seueur anu korban gempa di Aceh sareng gelombang tsunami heuh karunya dulur-dulur urang nya pa heuh ngumatak sok salurkeun boga rezeki teh ngan kade bisa itu datang ke kampung-kampung minta sumbangan ke tsunami bisi lain suudon bisi teu ditepikeun kumanehna bisi eta teh naon hartina teh oknum penakalan nya dijieun kasempatan batur mah nyumbang ieu makalah nyumputkeun eueuh hati nuranian manusia nu model kitu nya keun bae lainkeun bae pangnyarekeun karunya da ajabna mah ka urang bakal karasa teh nya kitu heuh hayujang urang ini jang ai dewe kakat kuku teh sok bangkrut teh mode ngukut hayam ngukut domba ngukut manuk aya kitu atuh nu kacida pisan minang diganti mangukut babu loba pisan hamana atuh da nya ganti aya mah kukut kakat ulah kakat kukut di bejaan atuh da bejaan kumaha ieu teh lamun urang ngukut domba anu buntal mayit tong dikukut buntal mayit teh kumaha tuh da kudu nyaho kana caturangga domba beda sia geus nyaho kana domba mah apaan beja ieu oge ti jangbaran kumaha ai buntal mayit teh dina buntutna ku kulinciranana bulu nu luarna teh kaluhur etana teh jocongna teh lamun bulu nu di jero buntut tah kaluhur tah eta disebutna sorong padung sorong dayung mah lagu tah eta ulah dikukut oh ulah tuh sok saya sarwakeun jeung nu aing caturangga domba aing terus naon deui kukulinciran dina tuurna weh ulah teh ulah dikukut talamun urang dek nernak domba tuluy aya domba banci domba nyala wading mah kukut tah mah
bakal baranahan urang ka itu lamun nukut eta keuna nepi ka sapaehna cenah cek caturanggana oh siling ge karek cenah bakal mawatis paniisan teh kaituna teh atawa doma turun tangis nu turun tangis teh kumaha ku kulinciran di deket cucungikna lamun disebut bieu turun tangis lamun turun tangan mah di mana-mana urang aya kariweuhan teh di dinya pipilueun ngaamankeun turun tangan teh ai domana ka mana pan diponcit ai turun karanjang tah eta doma teh dibawa diasupkeun kana karanjang nah cek dewek teh asa beuki ngaco teh euy dan nanya teu cereung tah bandingkeun jeung dewek sok sia nanakeun doma nu alus kumaha cek siling nu jalu reng-rengan alus tanukna kita tah jadi hamin oh doma teh nu hamin nya pantes satu doma alus aya minang hamin mah loba tumpeng obat anu hamin teh kitu tah nyono ka hareup malik ka dieu teu ngadempet kana beuheung nya kitu lele paeh rupana ai lele koneng anu kacida pisan mah ulah dikukut mah doma mah anu tanukna lele wodeh alus tah ina cek aing kumaha doma alus nu kumaha doma jalu nu alus nu kumaha hiji nu sidik alus mah anu tanukan doma jalu mah tanuk jeung kanyut nu tanukan dua kanyutan doma jalu ye jeung nu hirup pakmana mah kitu jeung doma teh anu hirup gerapek da eleh we tah mah kabeh oge nyata tah heueuh tak kitu mikir teh kudu dipikir badi jeung teh itu jeung di mana-mana diadu teh munurna waduh ngebat panjang doma teh seperti di dia doma tah ieu doma ditepungkeun teh jok kitu we nya tuh kana pilar teh kana eta kana galar ka gedung tuluy majuna henteu maju kumaha balik dewe ka itu ini goblok terusnya balik ke kandang nu nganterkeun ke ngongkos mah kumaneh nah gua gelo tah kitu tah eta teh doma alus kumaha awet mulus ngelehan maneh teh ai jelema nyaahan dedeuhan welasan asihan alus heuh eta teh doma teh kitu seperti na sileung ieu doma ieu kitu tah munut dek diadu teh karunya lamun ditenggar ku aing nyerieun mending balik hade tah doma kitu teh deuleu ayo loba teh ngomong urang baralik aduh ampun boro di Bandungan ku aing murid Mang Ibing saya teh mah tuh da ayo jangan